hau di saung aki ningali aya 2 jama keur taruang boh nikmat sih kenanya yeuh sareng sambal peuteuh yeuh bae teh 2 jawara teh sakedap deui bade neuk teu kai kuragaji penyeuk kuragaji heuh ih teu oge neuk teu kai mah bisa ku semso man kemah urang ku kuragaji yuk atos doangna atos nah enak urang neuk teu kai teh ya 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 siap mah lur nah motong kai masih kuragaji heubeul wah itu masih alami kuragaji manual ya manual zaman Breto zaman Breto oh lewat kitu wae teh geus 2 poe 2 peuting meureun ku bedol nah dia tuh kamu sri berehan tuh kuat perbut kieu nya wah teh lami lain kiwaris zaman sengso tuh manual heula ye jadi mending kunaon ya mending diangkep sih kan mending diantem ku semso capek kuragaji Breto manual capek mending nanya mending cicingnya aduh mending bule sih mending bule waduh nya aneh aing ngobrol jeung kolot mah gitu lah maksudnya mending mana gitu ya bener mending mana udah kumaha salah pok gitu lain naik kang nuki mah meureun teu kudu ahlinya teu kudu nuki pentingnya boga tanaga we meureun jeung silih benyeng silih elehan oge nya coba mun ngabenyengna bareng eureun da maju jadi ieu mah ngabenyeng saurang merean nyeret saurang nah jadi cek si Aka mah jadi shot aduh kayak bahasa shot segalanya tah kieu di lemur mah maka ya shot segala gini jadi shot saraja mun ngobrol mah tok tak yon kiwari mah itu lain TikTok nah TikTok mah jangwan oja biasanya nusuk TikTok mah ayo regang nama nganggo lengke ayo nyebut langko tadi nu kieu langko teh paragi wadah suluh ke ngarancatan ge urang panggu ku aki ge jadi kitu lur motongan kai teh manual aduh make ya sud segalanya tadi gini sebat jika sabaraha gaji kitu kiwari aya keneh jualan aya menang 5 likur mah paling lah 200 lah geningan diperkirakan 250.000 teh 200 kirang langkungna mah kena jejegeun kang gaji biasa aja pan 80 tuh gini gaji biasa 80 pika 100.000 teh mah aya meureun 1,5 meter mah ya ye lur aki ngajaran ieu ulah ti gereja we cenah Marana Kalimpu ngajarkeun raoskeun ulah ceuk cenah atawa aki-aki we pangabisa teu bisa ulah sebut pisuna mun pangabisa teu lagi neuk teh kai lor nah dah nyaannya ngabalah kan tong tarik teuing dah aya laguna teh aduh nyaan ya
seiring seirama terkait kuraga ini Ngan peretnya. dah peran oge da ngareuna urang Kayaknya ki. ngampura lu aki lamun teu bisa angeuskeun mah perdahan hehon itu dah Ya kitu dah. aduh 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 capek ki. lur nuhun pisan lah gedik deui lur aduh sorak kosrek nara gajinya buat suara Halimpu. halimpu dah lain lagu wae halimpu teh tangkal kayak di geus kurang gaji ge halimpu secara alam ya mah teh dah make orhan oge ngeunaheun Wah. oh ya ki noise sareng Mang Dede ya tuh layut kieu nya tuh layut pelambang Kursi betot. kursi betot beda jeung tarik tambang sarua ngenyang ka tukang ieu saurang ngenyang saurang merean tah ieu lambang kahirupan na udah kieu repok teh nu kieu nya saurang rep saurang pok ya dina ngaragaji kayak gitu tuh geuning beunang ngabolonyon cik sakali deui lur menang sapongpok tah nya istilah sapongpok peureun sakitu teh Sampul mata ieu sabukur. ya sabukur lain sabukur curug Sabukur sampul, sapotong, sapecek. nya anehnya ambang kahirupan opok tuh ieu aduh bare toleransi kan ngenyang jadi lur ieu mah gaji pemotongan ya urangnya anu ukuran panjang jang duaaneun gitu sabab kudu-kuduan tah naon cenah kuduan tapi mahi beda jang duaaneun lur ki dulur main ngobrol teh Jadi si Eredan teh apa? si Eredan jadi mahi Jadi mahi. saeutik mahi dua teh nya mun pajikan dua mahi moal wah eta hungku rai kakirangan cenah dua mah lur aya kitunya duh Kirangna kunaon ya kalau masalah biaya. nah kirang nama lain kirang seueur lur kirang biaya tak kitu Ulah salah. ade ulah salah kaprah can beres ngobrol teh lur jadi mun dituluy cuman kirang lain kirang seueur kirang biaya Kirang ngabagi. Nah, tah kirang ngabagina pan hari ieu mah gaji mah hiji kuduaan. Ari rawat ngabagina mah geuningan. raos ngabagina sagila ke Mang Dede mah nya doh nya mun obrolan teh nya bari ngaragaji menang gawe menang ilmu biteh Cuma seuseut teu nyarang tadi ngagolosoy. seuseut lain ngoragaji aya seuseut sagalanya Berat ieu mah ieu. seuseut perlen kahoyong kang seuseut jeung perdeh Rada dedeken teh mah eta tuh. dah ceu Wah, nya tarik teuing dedeken mah milai. seuseut saeutik rada dedetkeun cenah Kang digugu nyoan lancar deui didedetkeun mah duh Alhamdulillah. aduh Pada melang rada lancar gitu dah. kaina Kang jadi aya di nu mamata mah rada teu nah Di ayun di ayun ngarah ngagolosor jadi tadi teh cenah kenging mamata lain mata aneh. aneh tapi dina kayunan disebut Mamata. mamata naon cenah lur aya mamata Tilas ieu dahan. Ah. Abisna teh. jadi persimpangan Ku tangka jeung dahan nya. eta Daging. mamata Ku daging. Kabulan lah. wah kabulan ku daging Nya, tilas doktor. begitu loba istilah mata teh geuningannya aya bolotot mata haureun aya ningan Aya.
Rajinnya bolotot tapi anu teu katingali nya ku urang ku jalma tah eta. Nah, itu mah ningali ka urang teu bisa ningali da urang disebut bolotot mata haureuh. Mun paribasa meunang urang teh. Ya, cek saurang merdu cenah. Cek saurang lemes. Halimpu cenah tadi mah. Aduh. Mun parawan mah pulen cenah enak tadi teh. Mun ketan mah pulen. Kana parawan wae mah. Mun udah ujuk-ujuk kana parawan. Mun ketan mah pulen. Nah, gini sepan sampai. Nah, sepan sampai nu pulen nya. Aya nu cangor. Kitu jamak ge merenya. Anu, nah meureun heula Kang. Aduh, Kudu ngangsitkeun. ya ngangsitkeun cenah aya istilah ngangsitkeun nya ki dulur mah. Uncuk bahasa urang mah ngangeuskeun, mereskeun. Ari biji ti si Akim mah ti si Emang aya istilah ngangsitkeun teu. Jigana kudu ngahadiahan si kopi hideung jigana mah. Ieu mah kudu ieu mah. Waduh, ngaluarkeun tanaga sakitu badagna luut leet kesang wae. Ya oke. Biji kesang nu kieu ti mana? Teu urang lain gitu kan. Nah nu digawe leungeun cenah ngesangna beungeut gitu. Nah kitu. Udah kieu. Aduh. Tuh, Abah capek. Nah, Aduh. siapa? Abah capek. Capek ku seuri siapa? Aduh. Kabetot ku seri oge tanaga teh. Ah, Belum tersepuh abah mah. Aing seri kabetot tuh. Tanaga ngurangan ku seuri mah. Benten sareng budak ngora. Ngesang mah tina rarai cenah tuh. Eta nu digawe leungeun nya. Budak ngora mah belum kesenteng. Wah, tapi semangat nama budak ngora. Budak ngora. Budak ngora. Lain lawanan. Lain lawanan. Wah, lain lawanan urang-urang ya mah. Aduh, bener emang. Di Jawara lembur teh ieu tingali doh. Marukan. Kareng apa nyuci yeuh ieu. Iya. Gareng habranyu gitu. Lur ngangsitkeun sakedik deui tah ieu doh.